Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina eling ya amanu aliman ilahina singareli singarina diugero sapa buluan malawun yana makaya tambe peringatan sapa buluan pokok berlaku ayu sahabai jelma anu singareli make headset tetep berdiri semagus jalan ayu haladina ayu mana bayana tambe singareli jelma anu ayu loban teling artinya terus supaya ini lantar dulu ulah rek ngandahara rajin kabeh ambalaku kana harta-harta rajin kabeh bainakum antara kabeh bilbatili kalawan bata bil harami bisyar'i geusna kalawan haram dina ukuran syarat aturan agama kade ulah madalahar harta sinuhar haram ulah ngayakeun muamalah anu dicarang ku syarat ku aturan agama sehingga kadituna harta hasil muamalah eta jadi haram sah siga naon siga riba tina riba tina gosok yang sajabah ulah pokoknya namanya ya aturan anak bermuamalah mana bil batin illa an takuna tijaratan illa an takuna kecuali bukti ya amwal eta tijaratan amwal tijarah aya dina satu kerat mah ila an takuna tijaratun diropakeun ya jumhur ulama ngajana tijaratun namun dina qiraat Asim qiraat Hamzah kisah qiraat Khalaf ya jadi khobar kana khobar takun sehingga jadi nasab jadinya nasabnya ila antakuna kecuali kabuktian ya boleh tijaratan merupakan barang anu hasil tina jual beli antara tina sirik redoan mikul jalan yang kaya lamun ucrak eclokna barang tina muamalah anu dimenangkeun ku agama yaitu mah teu naon seperti naon tina jual beli anu mana aya tarodin silih ridwan di kedua belah pihak lamun teu aya tarodin mah berarti teu sah dibayar jadi nu ngajual ridho nu meuli ridho dengan ari ridho eta dina hate mah teu kadeuleuh maka diiktikar perkara nuduhkeun kana ridho naon aya sekat itu perkara nuduhkeun kana ridho teh nyatana ijab kabul bunga dalam mata dina perkara anu hargana henteu pasti ieu diperlukeun kudu aya ijab kabul menang teu make ijab kabul ngaranna baiul mu'aqqah baiul mu'aqqah teh jual beli anu henteu make ijab kabul lamun ya
lamun sakira-kira geus katingali ridona nu geus puguh hargana model meuli roti aya anan Rp 2.000. Nah eta nu meuli geus nyahoan 2.000 nu ngajual geus teu kudu ditawar harga teh 2.000 gitu. Eta mah beul mu'athah oge tanpa make ijab qabul oge menang. Seueur ulama anu nerapkeun menangkeun ngaranna beul mu'athah. Pada ikhtilaf aya di antara ulama ngapik mah ahkuku rek meuli nu geus aya ragaan oge kudu ijab qabul. Maka seseueuran mu'athah mah teu pake ijab qabul ge teu naon. Itu tapi kusabab aya di antara nya upayakeun walaupun seperti itu dina hal-hal anu geus puguh hargana upayakeun keukeun make ijab qabul. Yang nunjukkeun eta teh antarodim budaya tarodim. Nanu teh budaya silih ridoan. Ridho mah kan hatelin teu hadeuleut mata di tibar perkara nu teu gana ridho nyatana segat ijab qabul. Lamun anu can puguh komo tawareun ya itu mah kudu aya ijab qabul wajib eta mah teu bisa mu'athah. Ya teu bisa teu make ijab qabul. Syarat teh tarodim. Lamun teu sah jual belina ari asal atawa tapak tina akad jual beli anu sah teh aya hilul intifa, halal ngalap manfaat si penjual, halal ngalap manfaat karena saman karena duit nu dipake meuli. Si pembeli halal ngalap manfaat karena barang anu dibeli karena mabe. Jadi asal tina jual beli anu sah teh aya hilul intifa. Modelan kieu barang anu geus dibeli umpamana teh tapi da aya istilahna teh geus dibeli teh aya barang cacat bisa dikembalikeun deui dan bisa dikembalikeun deui teh tanpa tujuan sakti. Aya ngaranna teh khiyar. Ya khiyar aib lamun kitu. Aya nu geus di aya teh di samemehna dietakeun bila barang tersebut kembali deui. Aya nu kitu. Nya aya nu tanpa nu kitu heula kajadianna ya kumaha ieu antara panjang lamun dina bab khiyar kitu nya. Kudu ngaji fikih kitu. Aya khiyar aib, khiyar majlis kitu nya. Dinya teh lamun misalkan salah satuna milih kana dayana khiyar berarti teu boga khiyar pikeun manehanana. Khiyar teh pamilih ala ujum atawa teu sampai nanti bermuamalah itu nya khiyar. Bisa dikembalikan namun memang tadina milih atau teu aya kesepakatan bahwa lamun cacat oge moal cocok lah istilahnya. Modelan di UD-nya leuwih anu menang 2 poe mah bisa dipikeun deui. Kudu nama aturan nama begitu kanyahoan cacat hari tak keneh kudu dibalik. Maksudnya lain cacat ente mejeuna atau itu modelan ya jadi kasus cacat Masuk. Aya ieu na kodina keterangan anak wala taqtulu anfusakum wala taqtulu jadi ulah maehan aranjeun kabeh anfusakum ka diri aranjeun kabeh. Allah ulah sok maehan sorangan kunaon bil tikawi ma yu'ati ila halakiha ku
migawe perkara anu ngajadikeun ruksakna diri nya ulah ngarusak awak sorangan ulah ngarusak awak sorangan migawe perkara anu matak jadi ruksakana awak rek di dunia rek di akhirat di dunia dosa we ka batur tetep masih aya dosa teh sarua bil irtikabu ma yu'addi ila lahara lamun mayahan batur ban kete aya udah ka bakal aya nu maroga halal ulah itu termasuk eta teh aya kana di dunia awil akhirat dek di dunia dek di akhirat ulah ngajadikeun ulah migawe perkara anu batak jadi rusakana diri dek di dunia dek di akhirat termasuk ngalakukeun pamaksiatan anu ngajadikeun rusakna diri engke di akhirat di antarana ngakan barang riba eta teh sarua teh ngarusak awak sorangan sababna dan tepati-pati ngadahar barang riba kecuali eta teh sarua teh ngahakanan seuneu neraka itu nya innallaha kana bikum rahima innallaha sayyidul Gusti Allah takana mutus Gusti Allah bikum arjen kabeh rahima anu maha asih dipik harunya Gusti Allah teh kahade ulah sok ngarusak awak sorangan itu ya damun dolim ka batur teh hakikat mah dolim ka sorangan dolim ka sorangan mata rusak awak wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'ala Allah yasir wa man tinggal sing saha itu betul jalma ya afal migawe si jalma dalika kana itu perkara nu disaran ku Gusti Allah anu ngajadikeun ruksakna diri teh udwanan dayanan nganiaya ka jauh dari halal ngarumpak kana batasan-batasan anu ditantukeun ku agama ya semak dieu halal teh ayo ngaranjak ka ditu nantinya ulah riba teh hantam bekana riba sing saja anu migawe kana perkara nu dicaram kuduanan bayanan haniaya ngaliwat batas wa zulman jeung tegasna zalim ka diri pasal kan muslim maka sakedeung deui maka mualila deui bakal ngasupkeun kami ka eta jalma cek Gusti Allah nah kana neraka ya tadi fiha enak haduru dina neraka tuh ya dalam misalna ngarempak bae aturan geus puguh pager-pagerna teh ye itu urang hirup teh nu kajen ieu nu ulah ieu kitu nya tah di nu kajen mah ge eta teh da hirup teh bisa ayo ngaranjah kana ulah ya ngaranjah kana ulah nah teh ubanan ngaranjah dolim ngaranna teh eta ku Gusti Allah diancam bakal diasupkeun kana neraka diduluk dina neraka tobatnya jalan tobat buat eunan dan sok lari pak bete lari pak we aremu katanya eunan ada eta teh ari Gusti Allah mah ngin aturan teh teu aya saeutik oge butuh ka makhluk jadi ngieun aturan teh jangka maslahatan makhluk itu mata perkara nu dicaran ku Gusti Allah pasti mata madarat pasti mata rugi pasti mata rusak percaya perkara anu dititah ku Gusti Allah pasti mata untung pasti mata untung
lamun dicara riba ku Gusti Allah, riba teh pasti bakal ngarusak. Pasti itu teh mador. Intinya ulah di ieu bae da geus pasti pihancur gitu. Ngaruh riba. Nah ngarusak diri pencipta gitu. Itu sing non latak dulu aku sakulah nganiaya diri sorangan. Naliri ku dewek nya. Nya lain sih buat eureuna pasti ribu ngaranna gitu nya. Ribu. Kamera oke tomat. Kawan tuh lagi tomat tuh lagi. Naon? Awewe ngemat. Jurik mah kana teh. Salam. Oh ulah teh mana? Ada teh jurik teh. Sok sareng dibacana. Anu dibacana ayat kuliah teh. Jurik teh. Dalam riba teh meureun anu narimana jeung anu merekna Aya sarua riba katanya. mah bahaya tina riba mah anu ngalakonanana Jeung anu nuliskeunana anu lalajo lagi ka bawa. kasihan. Pat ada kami mah tengiluan pada sok nempo sarua ka bawa. Minimalna lamun nempo minimalna kumaha? Ulah beureum bae. Minimalna teh ngagoekeun barenya. Lamun bisa mah Kami ulah-ulah menelponnya. nya alus Eta mah diulah-ulah ieu nya karunya ngagoekeun. sok tempo lah jelema anu ngaya riba oge aya deui. Hah? Nya riba Riba teh lamun aya akad di awal di antara loba riba teh nya. Loba riba teh lamun akan tukar-tukar jual beli lamun barang ribawi itu persyaratanna loba. Nah, lamun eta mah ngan saupun ngaranna riba qardun. Itu narik kamanfaatan pikeun jalma anu ngahutangkeun. Naon bae? Jadi diayakeun di awal jadi syarat. Misalkan urang teh butuh duit jam beli udut. Nah ngutang heula 20.000 jangan. Teu boga udut bae. Sok pampencetankeun heula aing lamun mencetan aing dibere ka hutang. Tah eta teh riba teh. Gitu teh. Jadi mau dibere ka hutangna lamun teu mencetan. Walaupun gitu, sok asal tutupan patok kena lamun teu mau tutupan patok mau dibere, lamun tak terkira begitu oke tadi jadi riba dari kemanfaatan dipakai syarat di awal saja. Loba riba teh kayak bagna bang riba dina bab jual beli. Kudu kaji gigi. صلوا على